Badawang nyaeta boneka anu jangkung tur gede jeung aya nu nyebatkeun yen badawang bisa mangrupakeun pawayangan atawa mangrupakeun jelema. Badawang geus kasohor di mana-mana. Salah sahijina di Kecamatan Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. Asal mula badawang aya di Kecamatan Ranca Ekek di tahun 1861 pas ngaramekeun acara 17 Agustus. Jeung oge aya nu nyebatkeun yen asal mula badawang Ranca Ekek ngabarengan jeung nepang taunna Kodam Siliwangi anu ka-16. Badawang Ranca Ekek nu baheula biasana dibarengan ku alat musik dogdog. Salah sahiji seniman anu ngembangkeun ieu kesenian nyaeta Bapak Tatang Sobarna. Manehna ngembangkeun ieu kesenian di tahun 1887. Jeung manehna oge geus ngadirikeun grup khusus ieu kesenian nyaeta Grup Mekar Pawongan. Bapak Tatang Sobarna ngajieun badawang cukup tina awi, kertas, lem aci, jeung kain. Ukuranna biasana jangkungna nepi ka 2 meter jeung gedena nepi ka 1,5 meter. Badawang Mekar Pawongan biasana dibarengan ku musik dogdog, kendang, goong, jeung sajabana. Jeung biasana oge dikolaborasikeun jeung kuda renggong atawa tari jaipong. Selain di Ranca Ekek, badawang oge geus jadi kesenian di Cicalengka anu kasohorna ku badawang dampit. Asal mula badawang dampit aya di tahun 1878 ku salah sahiji sepuh anu kreatif. Manehna ngajieun badawang jeung alat musik dogdog jang ngaramekeun acara 17 Agustus. Bentuk asli badawang dampit teu mangrupakeun nanaon jeung bentukna ge bebas. Alat musik nu ngabarengan ieu kesenian bisa tina dogdog, tanjidor, atawa kendang. Jeung bisa oge di kolaborasikeun jeung tari jaipong, kuda renggong, jeung sajabana. Salah sahiji nu ngembangkeun ieu kesenian badawang dampit nyaeta Bapak Ojon. Manehna ngarintis kesenian badawang dampit
di tahun 1883. Pak Ojon biasana ngajieun badawang tina awi, tali kawat, jeung kaen atawa kertas semen. Jeung bentukna ge bebas, teu mangrupakeun pawayangan atawa sajabana. Jangkungna ieu badawang bisa nepikeun ka 5 meter. Jeung lebarna ge bisa nepikeun ka 2 meter. Ieu kesenian badawang ngan dikaluarkeun pas acara 17 Agustus. Lantaran ieu kesenian badawang khusus yang memperingati kemerdekaan.